Wilujeng sumbing sadayana nepikeun nami abdi Naura Thalia Saputra tikala 11. Di video ieu abdi akan ngarioskeun carita dongeng asal-usul manuk Cendrawasih. Alkisah hirup hiji awewe jeung putrana anu ngaranna Kueya. Di leuweung pikeun pangabutuh sapopoe indungna milarian buah-buahan pikeun di dahar. Sedangkan Kueya nebang tangkal pikeun muka huma. Hiji poe basa keur nebang tangkal. Kueya didatangan ku saurang laki-laki. "Nak, semangat pisan maneh teh, awal leutik henteu jadi halangan keur nebang tangkal gede ieu," ceuk eta lalaki. Kueya mensem ngadengeun pujian ti lalaki eta. "Kebeneran, abdi boga kapak anu alus pikeun nebang tangkal. Pake ieu kapak, tapi mut ulah nebang tangkal ngora. Tabang tangkal anu geus kolot weh," ceuk eta lalaki bari ngulukeun kapak besi. "Wah, hatur nuhun pisan," ceuk Kueya bungah. Teu disangka-sangka nya eta kapak ngajadikeun pagaweanana leuwih enteng. Ayeuna manehna bisa muka huma anyar kalayan gampang. Kurasa mantauan Kueya tuluy ngenalkeun lalaki eta ka indungna. Sanggeus silih kenal sababaraha waktos, indungna Kueya jeung lalaki eta nikah. Ti eta pernikahan maranehna boga 3 urang anak. Mang taun-taun geus kaliwat. Kueya yeuna boga dulur-dulur leutik anu dipikanya ku manehna. Kueya kacida dipikanya ku indung bapana sabab rajin, tapi ieu ngajadikeun dulur-dulurna ngarasa sirik. Hiji poe, 2 dulur Kueya ngahijipikeun ngakeroyok manehna. Kusabab henteu hayang nyeuri ka dulur-dulurna, Kueya ngalah bari awakna bareube. Anjeunna tuluy nyumput ti imah bari sedih. Pikeun ngalingitkeun sedihna, anjeunna ngapilakeun tali tina kulit tangkal pogak nggein. Dular bungsu Kueya nu henteu milu ngakeroyok ngalaporkeun kejadian eta ka indungna. Indung Kueya kaget. Geuwat anjeunna neangan Kueya pikeun mariksa kaayanana. Indungna asup ka imah bari nyebut-nyebut ngaran Kueya kalayan hariwang. Nangin anu kapinggah lain putrana Sabung Binang jalu nu endah. Eta manuk boga cucuk hideung jeung sora wong 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 kok 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 wik wik. Manuk eta oge katingali nyekel benang pilinan dina sukuna anu leutik. Indungna emmut ka Kueya lajeng ceurik, "Kueya, naha jadi kieu, Nak?" Tuluy indungna ningali benang pilinan anu sarua aya di lantai. Gawat, manehna nyekel eta benang jeung ditundak dina kelekna. Sanggeus kitu anjeunna oge robah jadi Sabong Binang. Teu lila dulur-dulur Kueya ningali yen lanceuk jeung indungna geus robah jadi manuk. Maranehna kacida sedih jeung hanjakal, tapi sagalana geus kejadian. Ayeuna Kueya jeung indungna anu geus jadi manuk cicing dina dahan tangkal. Kueyana jadi manuk anu boga bulu panjang, sedangkan indungna jadi manuk anu boga bulu pondok. Nepi ka ayeuna manuk saperti kitu dipikeun wanoh ku ngaran manuk Cendrawasih.